bahasa Arabna kalender menang kowe cenah kaharti mun bahasa Arabna minuman naon alkohol bukan teh alkohol ini hitut perdahak teh lupa lagi keluar hitut brut tuh gitu naon namun diakeun ya gampang naon namun diakeun gampang naon yang taik cing wing deuk nanya kumaha cara ngabedakeun anu di jero pacilingan eta teh anu di jero jamban eta teh naha lalaki naha awewe naon kumaha cara ngabedakeunna hah lalaki di sarung awewe gesok di sarung sia teh nyamanya awewe ngisi di mukena goblok sia teh dararamang sadayana heuh cager Mang Dodo puing ayah hibaring pangesta berkah hari awak mejagjag cager-bagernya kurang anu gering teh si pesak jeung si boboko eta mah gampil pelerian anak kelas sing horeng nitenan zaman kiwari mah ayeuna teh geuning geus teu kararasa ari kitu kumaha kulang dimimiti tahun ka tahun ti minggu ka minggu bulan ka bulan teh ayeuna mah asa sakedeung asa tereh waktu teh asa nyerelek kakara ke kamari tahun kamari lebaran ayeuna geus lebaran deui pernah geus lebaran ya kakara kakak kamari anu disebut bulan Januari teh teu karasa ayeuna geus nincak ka bulan Juni geus amprop jeung Januari ya tereh waktu teh malah ti tahun ka tahun bulan ka bulan teh lamun maneh teu percaya terehna waktu pek tanyakeun kanu boga kreditan waktu teh mun asa tereh teh asana karos kamari akara ke kamari mayar ayeuna geus rek mayar deui karos kan mentak lamun datang ka iman rada gagah-gagah teh sieun ayeuna bisi pajarkeun bisi nu nagih teh laina naon we ngaite bakya kumaha kulang bisa magelaran di mana ieu teh kulang di kampung Somanggirang Desa Sukarame Kecamatan Sajira Lebak Banten eta provinsi Banten di dieu banyak di palataranana kersana Bapak Kades Bapak Lurah Bapak Asep Sahrudin kali Ibu Heni Suhaini eta pisan nepangan ye kasaha ka dedemit kayu manis kasaha teh ya kulang eta mah gung selalu unggal panggung wayang unggal nyong selalu manehna aya eta mah sareng apa Ustad Aceng hadir Kang Madahoy aya Bapak Pajar Saputra aya eta mah lain bapak tapi anu disepitan belegung gitu
anu dihitanan eta teh Cepajar Saputra kalih Ju Mujahid Abdi Saputra nganggo Saputra sadayana putrana putra nu hajat namanya bab ya orang bisa magelaran di dieu heuh sisi walungan anu herang gencelan resep di dieu mah ningalian anu mararandi boro-boro mah seueur pamandangan di dieu bulan aing resep di dieu mah masih kene curu core cai anu hararerang sawah masih kene ngaleblak sekene alami di dieu banyak alami kene ngan aing datang ka dina kapoekan euy mun di urang kene akang datang mun di urang kene di dieu aing deuk ngebak di dinya tah isuk-isuk jalan rok celowe dina batu. di dieu maresep mun malam minggu teh budak orang teh ngarumpul dan jembatan ngarobrol eta ngobrolkeun si Idoy kadang-kadang mun bapak-bapana resep di dieu ngarariung kemarin gapleh naon da pamajikanana mah lolobana mah ka Saudi ka ditu keun bae karena oge saha kamana-mana ge mentak bener cek disindiran anu kumaha teh sindiranana 1000 bintang di langit hanya satu yang bercahaya anu hartos beribu-ribu wanita leungit di Gararawe di Arab Saudi Arabia lamun nyebutkeun dunia terbalik di dieu ayana ayana di dieu terang bapak-bapak teh ngasuh budak di dieu ganti ayeuna mah kadang-kadang ngasuh anu paud kene geuning aya indung nama areueuh pan di Garawe ka Saudi ka ditu atuh bapana we ngararasu keun bae nu penting mah imah pararageun ya duriat masih kene warareuteuh eta nu penting urang teh imah pararageun naon nu handap oge urang teh pesak teh teu daek ngeueuh beuteung seueuh dah-dahan anu dihitanan ieu sing dijantenkeun putra-putra anu saroleh Hajat ke singreut-reut pageuh. anu kagungan maksad oge ieu karsana Bapak Asep Sahudin ge cingreut pageuh cing panjang jodona sareng ibu Heni Suhaini amin amin laina naon uing malamun diheula lamun balik nabuh di Kuningan kumaha kitu gelar mun balik nabuh di Kuningan sok dipariksa ke teh ku polisi di parisana teh kumaha atuh naon-naon pan ayeuna mah sok loba razia euy surat dia di jalan razia teh di mana-mana eta mah aing keur naik mobil teh keur balik ke nunutan prit luas eta polisi teh ngeureunkeun kumaha ka gelar selamat malam Pak pagi mulainya pagi udah subuh-subuh hari tadi balik nabuh jam 4 nya Bapak dari mana nih cek uing teh geus nabuh euy geus ngawayang geus ngadalang di Kuningan wah saya nggak percaya apa itu kadalang cek polisi teh lihat aja Pak di bagasi coba di bagasi ada apa disangkana aing mawa bom meureun pas dibuka bagasi teh ulah mun sagala aya di dinya segala dicandak meureun cawu saturuy aya ieu naon hayam dua aya hayam jago hiji hayam dikang hiji terus aya daugan eta mah harita di Kuningan aing mun sagala dibawakeun Beas 3 karung. bea sakarung cek polisi teh ini apa Pak ya ini saya dikasih sama yang punya hajat Pak polisi oleh-oleh matur nu hajat teh oh udah beres ngawayang Pak udah beres kadalang ya oh baru sekarang saya silakan jalan ayo lewat belanyang aing ini gitu dah alhamdulillah salam Ieu panjang tak jalan. ayeuna ge uing mun balik sumur teh sieun aya operasian mun aya operasian ke ditewak polisi pas dibukakeun bagasi eueuh teh moal percayaan polisi rek kumaha jawabna kumaha ngajawabna aya anu teh aya mentak ka Bapak Asep Sahrudin ieu punten bagasi kosong kene
karena polisi mau percaya namun aing balik nabe Tadi ini kebun sawit aya operasi ulah. menganing tadi katingali jauh saturuy nanti aralus aramis gitu depan polisi ge mau curigaun aing bener-bener bawa bagasi na pinuh mah Ari nyadak cau aya. Bawa cabut di dia nepi ka Bandung teu aduh. alah hari-hari tak fungsi di bari hayam jago hiji di jalan teh kakak kokok we gandeng jauh baturna Ya. mentap Bapak Asep mere hayam teh ulah hiji teh dua Sajodo ya. ngarah di jalan terepe bisaan aing euy dahan Pak Asep Mudah-mudahan anu kagungan maksad upami nyalonkeun deui teh cing kapilih deui amin Amin. warga masyarakat Kampung Somanggirang Desa Sukarame tong milih pamimpin untuk para ruguh lah nu penting mah nu bener gawena karasa ke masyarakat Ya bos karasa. mungkin tuh pilih geus tong diinsah balilahan deui engke panamun Pak Asep Syahrudin kapilih deui engke pananggap golek deui nya sok lamun ke deukeut Agustusan ayeuna moal teu rame atuh ngaranna ge Sukarame atuh Bakal seru hiburan ya. kadang-kadang di Agustusan teh sok saralah lomba-lomba teh nyaloban masalah panjat pinang di mana-mana ge dipinang heula kakarak dipanjat di urang mah tibaralik panjat pinang majarkeun teh kerja keras cenah nya teh bisa kerja heula kakarak keras rek keras kumaha teh kerja mah komo aing mah geus kolot ongkoh eta teh lain teu mati obat kuat ieu geus kolot najan dibere ku ubi mah ge harita dihakan ku aing ku ubi mah aya sadus meureun anggernya sujud sahwi pemajikan geulis muhandapna jika bonteng menang muluk cenah udak teh ngeluh Kelapatan menanyakan tuntutan ya. geus kolot malah rugi teh lampeureun daging nang ngeunang make bakakak buntuna eueuh rupa aing mah hirup teh hayang ngigel euy Sok hiburan ulah. ieu dedengit kayu manis aya Aya.
Ulah nyengir dia istighfar. Ningali aing deket ka walungan euy. Tadi berang aing ningali bool. Pool malaridang kulan. Malah aya walungan urang da saat seutik mah nu caina seutik aya awewe. Ibu-ibu. Da aing ngisingna mah geus dengan cicingnya di dinya. Ada nu nempel na batu ka daring naon? Laiwing nanya cing naker naon di dinya ceuk. Ieu keur neangan hurang cenah. Beureun ngarep-ngarep hurang na rempel di dinya. Lamun di dieu nu disebut pacilingan naon apa pacilingan teh siling. Pacilingan nu paragi geuning. Kecemplung gitu. Terus di handapna teh aya lauk ngahakanan geuning. Muni urang mah jaman gitu. Jaman. Helikopter luhureun empang. Paragi miceun hitut berdahak ge eta. Paragi miceun hitut jeung barayana geuning. Cing wing deuk nanya kumaha cara ngabedakeun anu di jero pacilingan eta teh anu di jero jamban eta teh naha lalaki naha awewe naon kumaha cara ngabedakeunna? Hah? Lalaki di sarung awewe ge sok di sarung sia teh. Nyamanya awewe ngisi di mukena goblok sia teh. Lalaki sok ngarokok awewe ge aya nu sok ngarokok. Awewe mah eta ku lamun awewe ngarokok teung teuingeun teh. Ngomong ini mah bari. Ya heuh teung teuingeun teh teh sarua jeung disebutna teh gambuhang. Mun awewe ngarokok teh nya luhur ongkos nya nu handap ongkos. Bari nyisi kompon. Ya heuh hawok yang mah. Lamun cara hayang ngabedakeun di WC atau di jamban eta lalaki atau awewe beda nate dina reaksi lauk di handap pan lauk sok ngahakanan jair nila emas lele patin buaya mah goblok sia teh nya buaya mah beak kabeh jeung ngising-ngising na kabayang di pacilingan di handap buaya eta nu ngising orang pedang bujur teh dikawadkeun gini kan banyak power sia teh tah hayang ngabedakeun awewe jeung lalakina kumaha reaksi lauk di handap. Lamun anu ngising nanti eta jamban teh lalaki ya dengekeun geus sia. Mun ngising teh lalaki misalkeun. Najan anu murucutna geus eueuh. Tapi lauk teh anteng di dinya ngarariung lauk teh terus. Tapi boleh ningalian ka luhur sabab nyangka anu guyan gayung di luhur bakal murang. Camarut sakadeun. Guyan gayung naon ceuk teh urang moal ceuk lauk we ceuk aing sia teh harita basa ngobrol jeung lauk aing oge Tapi kalau bahdinya ke lauknya. tah lamun awewe anu keur ngisingna najan anu murucutna ti luhur loba tapi lauk teh bijah we lauk teu daekeun cicing. Jika nusieun sabab lauk nyangka di luhur aya ucing rek ngahakan. Tapi ka direken ucing eta. Ada kumisan gitu. Itu nyomar mah. Tadi sateacan ka dieu nempangan ka Bapak Lurah. Uing teh nempangan heula ka Bapak RT setempat. 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Laporan heula kudu tarapti eta teh tertib administrasi ngaranna. Uing teh nanya ka Pak RT, "Ai kaparangkeun hareupeun imahna Pak RT teh aya anjing." Ngarti teh anjing ngaranna teh si Peki.
Uing tenanya cing Peki Pak RT na aya cek si Peki bari ngelut. Oh berarti aya. Uing nanya deui cing Peki Pak RT na dilebet aya cek si Peki bari ngelut. Berarti dua nana aya. Uing nanya deui jeung Pak Peki aya dilebet Bu RT jeung Pak RT nuju naon si Peki bari nangtung teh. Jero teh keur nyeuseum cenah. Udah liur aja kan? Jangan muterna dulu materi. Makhluk teu aya nu jaya, makhluk teu aya nu jaya, teu bisa daya upaya. Makhluk teu aya nu jaya, teu bisa daya upaya. Kenapa Pak? Kenapa? Liur. Kenapa? Liur anjing. Jangan marah kan? Jangan adat-adatan. Akang mah ajrag-ajragan kayak yang hayang katangar sama Bapak Hajat saja. Kayak nayaga Karawang hayang katangar sama Bapak Hajat. Iya lagi. Jangan nangkarakan. Medai menang kuban goblok. Nangkara sia itu bisa nyebut nangkuban sia. Akang maaf balaka ajrag-ajragan kayak jalma sarap balaka banyak gaya ajrag-ajragan kayak jalma sarap saja. Akang mah balaka ngarang apa Kak? Ajak-ajakan kayak jalma ayat, kayak jalma sarap saja. Balaka banyak
gaya sasar kasana kamari goblok kasana kasono barakata kayak jalma ayan saja balaga apa ya siya ngomong di denge-denge teh make awai gini kagak ada masalah Kang teu kagak itu liar mana ngomong make AKB kagak gampang saja dapat saja lamun nyebut hulu naon tah kapala lamun nyebut buuk naon tah lamun diakeun buuk hese make gampang naon nyebut buuk akar kapala aya akaran hulu oge nya lamun nyebut ceuli naon tah ceuli make imun diakeun jadi naon alat tangkap kata-kata. Oh, jika polisi ceuli ge sok newakan ya. Lamun nyebut sungut alat barangakan. Baham atawa baham. Nyebut irung alat napas. Oh, nyeun. Lamun nyebut mata naon? Kapan atama? Utama ini asal teh hese teh pada goblok teh aing. Lamun nyebut beteng naon? Wadah kahakanan. Leungeun tangan. Suku alat ngalangkah atawa alat jalan-jalan. Bujur alias pokol naon. Lamun nyebut bujur pantat mun bujurna gede pantat badak bener kahayang aing teh nu kitu teh Urang Jawa mah pokol morojol teh. Kamu dina mobil kita. naon ge teh hayang sakali deui bujur gede pantat badak kadieu geura apa kadieu kabeuti aing udah masih seri sama oh sama menurut sarua jeung sia menurut resep lamun nyebut pingping naon paha atawa alat ngarangsang papah hayang sia lamun pingpingna bodas eta ge mun hideung marujit komo sing kayoan ongko aya tato hap-hap lamun nyebut hese ye naon hese nyebut paragi keluar hitut hitut perdahak nu paragi keluar hitut brut tuh kitu naon lamun diakeun sia gampang naon lamun diakeun gampang heuh naon biang tai Aisyah gelos dah beuna di tadi teh becus ngomong ieu ge setan teh Urang teh warga negara ayo ngabululai negeri kasihan kemerdekaan eta pulau halis nepi ka ceuk kitu wadodo cap pijet kitu ka ucap pijet ijabat ijabat kapal itu ijabat santri kita
Panayakan oke dikicil Pak. nepangkeun Saha ya? uing aliando Bobong ngabelekuk mah leuleus. Bisa
oke jadi pas saya jeung pamajikan anak Akang, Uy. sugar Pak RT kan? ampun buat dipapai ya 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 nah sia teh 13 ka era mau 13 ka era kunaon aing ukurnya mata teu maksa sia teh mun kitu aing maksa dah henteu ieu lamun barang bere ka batur dengekeun ieu hakiki ya hakiki sesuatu hal yang hakiki seolah-olah kita memberi uang itu untuk orang lain padahal itu akan kembali pada kita akan kembali pada diri kita memberi orang lain berupa harta yang kita keluarkan itu sama dengan kita ngajong bola karena tembok beki tarik ngajongna beki tarik di mentana ka urang tak urang mah cara berpikir teh kitu sudah mereka batur geus eta teh lain kitu hakikina urang merek ka batu teh eta teh keur urang deui lamun dibarengan ku ridho jeung ikhlas Hakiki ya kan ya? hakiki eta ieu mah hirupna sudah tegaul bos nya cenah hirupna ieu nya ge uing hirup di kampung ieu bari nungguan hayang na jero kurung tapi hirup henteu linglung da teu eling ka rumah aku nya ge aing ieu orang kampung tapi aing hirup teu kampungan bos nya ge aing hirup di kampung jadi aing lain nganu harga diri aing leutik bos nya ge leutik kieu tapi barangna mah we jos laboratorium demi urang deui demi desa Sukarame demi kampung Somang Girang datang ka dieu aing teu mikiran duit demi Allah ya Rasulullah aing teu mikiran duit tah nu mikiran saha nu mikiran pan palurah sia teh aing nya aing ka dieu ongkoh aing kudu dibayar ku aing Orang jauh ya kan? bisa wae si gelo nya naon teh duh nya sebal aing ieu mah geurehan hirup teh geurehan carekan koyokan ka batur teh hei nah sia gara naon atul teu meunang aing atul atul mah alami nya ulah gara nu kitu atuh bos nya anu ateulna ieu goblok nya aing atul ieu kudu gara kana kalapa nya lamun aing mah bagus atul di dinya pas di dieu sugan aing atul gagutut kana tarang mitoha dah henteu Aing kena pos roda. geus satu era si teh loba jelema nya atul kene goblok geus era si teh hei kusia tuh garawan pe sok gacal aing kusia gacal Tapi kan caroplokan gitu buluna. Rada. kumaha mun buluna caroplokan bulu-bulu nu aing sebel gecep teh sia teh nya atul kene lamun deuk gagaro nu kitu ulah di tempat urang teangan tempat anu sepi Paling teuleup kan. ya aing atul neangan tempat nu sepi ke atulna geus leungit Apa rugi? punya aing mah budug ongkoh penyakit budug teh mah digaroan teh nikmat kasar penyakit budug ieu moal ka disageurkeun ku aing Kasro batu kan itu. lamun moal eureun sia eta gagarona aya bahan sia duel jeung aing rek duel hayu aing sieun aing ku sia ulah disebutkeun aing urang Somang Girang aing eleh nulut ku sia bila jelema kieu dikepret ku aing pindah agama sia ya sia yang dimana ku masjid ku aing Aing kana hamur masjid atuh. hidung sok rek nu di mana jeung aing rek kawarkeun pedangna kawarkeun sapedaungna kan sia mikir sia era teh sia gelut jeung aing lantaran atul aing mikir bro mikir aneh saya mau batur marbutkeun warisan marbutkeun atul hina aing gelut jeung sia marbutkeun atul
lain naon tadi lagu teh geus geunaheun bos mana nu tadi cing lagu teh atuh tamatkeun siapa lagu teh mun nu tamat kabeh oge jiga kereta api oh lagu nu tadi oh nya teh naon bos tak siap lah popolok teuing ka aing teh can beres model tadi lagu eta lagu naon lagu Aagim depan lagu teh aya keur khusus ke istri ke kaum istri jeung kaum ibu jeung kaum bapak itu teh aya dua teh bos masing-masing aya kancana aya porsina heueuh ya bagianana tak ieu khusus ke suami ieu ke kaum suami ieu seueur di dieu kaum suami jawab atuh ngarah dituduh seueur kaum suami di dia nah lamun seueur dangukeun ya Pak dangukeun ya kaum suami cing sakumaha surupana jagalah suami dan itu surupana sakitu benar benar ieu keur kaum suami jagalah istri jangan kau sakiti dokanya istri harumnya bidadari jagalah istri jangan kau sakiti taatnya istri harumnya surgawi kalau istri lagi marah hati bapak jadi resah anak-anak salah tingkah rumah tangga tak berkah tapi kalau istri senang hati bapak jadi tenang anak pun gembira riang walaupun hutang segudang najan hutang sagudang tapi lamun urang jeung di imah harmonis mah moal lieur teuing dong moal karasa boga hutangna ai karasa mah karasa keneh teh ngan moal pusing teuing moal bating di pikiran saeta keur kaum suami ayeuna keur kaum istri seueur ibu-ibu di dieu dangukeun ibu ye dengekeun ibu ye dangukeun jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eger pusing pamajikan ulah rungsing mending buka utang jeung samping asongkeun bujur jeung pingping mun salaki hayang nyandung awewe kudu ngadukun teu meunang di embung-embung dan ngora geus melendung yang mau lagu teh ngadoroeksakeun batu goblok nyai geus melendung sia teh daripada datang ka imah mawa budak sok wirang sia ya siaun atuh nu nyanyi ulah aing wae cangkeul bisa aing oge emang maneh wae nu bisa nyanyi islami teh cing hayang ngadengkeun maneh astagfirullah loba bayar astagfirullah loba setor siapa kalah curhat no bisa nyanyi kalah ngomongkeun dari diri sorangan Astagfirullah teu boga beas. Astagfirullah teu boga beas ka itu teh aneh sih malah bang emok tama lain eta maneh make topi haji teh geus ka haji can nyang orang teuing aing mah jadi ngeunya bahasa tahun mana 5 tahun ka tukang Ka haji jalan leuwih dulang cenah. bener gablek duit tak itu maneh nya boga syukur aing eta maneh ka itu mah bahasa naon hayang nyang pengalaman di Arab kumaha di Arabna
kalasana pernah sarba cuacana jeung dirinya beda bos. Di ditu mah panasna kacida. Di urang mah paling panas 30 derajat Celcius. Di Arab mah nepi ka 45 derajat Marius. Kira ku derajat Marius goblok. Ya bakal tiku panas ya teh. Di ditu mah mun urang nyetel AC heuh di imah ya boga AC dicolokeun terus disetrekeun teh. Di dieu mah pan tara satiis cecek. Di ditu mah AC teh hare-hare we. Dicolokeun deh biasa we. Bakal tiku panas, AC-na rusak kitu teh. Ngagoreng no kurang apa namun hayang dok eta teh nya kudu digulup dok teh kudu diseupan di ditu mah teh kudu nok teh kuburkeun di kana pasir di masiki asa aja jeung kontak kadung nanyakeun aji moal nanyakeun aing nya paduli mah teh hayang ditanyakeun ku sia di ditu mah lauk asin teh kudu digoreng paduli aji ah pasti siapa nipu goblok lauk asin teh dina batu teh barakeun we amparkeun mun disurit teh jika jauh di mun disurit eta teh eta penasaran aing eta mah lamun urang mah kudu digoreng pan kudu make gas kudu make minyak wah kada lese di ditu mah dina amparkeun dina kursi teh geusik eta penasaran aji aing bisi ka bawah ngimpi deui lebar ku seungitna aing yo eta mah asin dibarakeun teh mun disurit demi Allah aing tanyakeun ulang itu aing rek tanyakeun aing bisi katipu deui ku si goblok naon deuk nanyakeun cara euy nanyakeun euy asin teh dibarakeun urang kudu digoreng di ditu amparkeun we 3 siki 5 siki eta mah kabu usalerea teh ka tebaku angin wisurit asak teh naon teh tuh di poena di eta teh asak teh asin teh di pao kucing di goblok teh juga ieu ditipu si setan make bahasa naon maneh di ditu nyi hah make bahasa naon bahasana bahasa Arab jeung Arab nya Arab geuning bahasana awakna ge gararede di Arab mah mentak di dia salaki di dia anu di Arab Saudi teh palalaur nya paur di itu mah wih bararadak atuh badak teh ka badak-badakna Badawi keur nyimak lain Badawi gelau eta mah bahasa Arab mana bisa ji? Nya bisa aing bahasa Arab ban dia latihan heula dites ku aing jadi bahasa Arabna siswi tirmidun siswa tirmidatun imah baitun pantok babur bilik didarun batur nakmi bihun papan tulis maktabun meja tulis samuratun nuruktu mudun bahasa Arabna kalender menang itu nama kaharti mun bahasa Arabna minuman naon alkohol bukan di alkohol ini namun tukang mayang jelema gojo oh dia bubuahan naon lepungket eta mah geus aya tidak goblok sia teh lampu naon bahasa Arabna
bedakeun da jelema keur sarare cing aya ngadenge ada suku ai Allahu Akbar Allahu Akbar jelema teh hudang jeung sare teh naon teh nguliat anjing gitu bisi hayya sholat heula bisi hayya sholat dan yang eta HP belah mana HP ieu sok udang sare sih sok dengan HP sih. Lain neangan sarung muka dengan HP. Oh, jam 4:30. Hayya sholat. Ya kot selimut terus sare deui. Sia kalah molor deui atuh goblok. Heuh nya ngeunah sare saeuda. Sarena jam 4 atuh. Lain eta maneh nyanyi bisaan gitu nya atuh cing nyanyi sejen atuh dangdut atuh bisa lagu Ona Sutra di dieu pan loba ke eta ari ngeteun keneh lagu Ona Sutra cing kumaha surupana nostalgia masa berpacaran sabulan ge encan setina naon deukeut jeung gituan deui hayo penyakeun aliran sesat di belagu Hayang di amplop kadungan kemarin. Kadieu kitu euy si eta sageul dari degan eta teh saha teh